Lujeng sonten para wargi sadaya, simkuring masih aya di Sabundeureun Raden Patih, masih sareng wadadan dina cerita-cerita anu kapungkur parantos ngabuktos janten kapungkur teh di antawisna aya sepuh-sepuh anu kantos ngalaman kenging benda-benda pusaka ti palih dieu. Di antawisna teh aya anu tapa kumaha wa tah nya duka abg teu terang urang mana nama da abg satengah hidang meureunannya ai can sakola baheula teh meureun can sakola mah antawis 5-6 tahun meureunnan. Da ieu teh kapungkur aya nu tapa di dieu. palih dieu Di makam gitu. di mohon Randu alas kan kahanapna teh Raden Patih. randu alas. Nah enjing wih meureunnan ti dieu teh nepangan pun uyut. Da abdi ge can hideng pisan can ngartos gitunya. Kan sapaliwat gitu. Jadi anjeunna teh meureunnan gitu teh nuju nyarioskeun kekengingan ti dieu gitunya. Katingali mohon teh. Nah, aya sabaraha hiji lah kekengingan teh cenah nya sanesna katingali pisan ku abdi ge. Jadi kekengingan teh batu ali jeung keris alit. Batu ali pami telepat aya 2, keris alit hiji, Keng tilu di pasiana teh kanu tapa teh. Kanu tapa teh kanu si akang eta lah dukanya di Mohon. ke urang mana. Mohon. Terang. Nah eta meureunnan keanehan anu meureun anu tapa di dieu kenging barang eta gitu. Eta mah kenging berarti kacana ka bumi. Di antawisna aya anu kanggo sanes kanggo urang di ieu mah tina ti dongeng ka urang dieu aya oge nu kekengingannya. Salah sawisna aya nu teu ka arah sabab teu terangeun. Aya deui nu ka arah namung buktosna kawitna berbentuk sato tapi pas ka bumi janten benda pusaka. Eta kumaha tah anu ngawitan anu janten kotoran jami. Nah, jantan dia mini iya namina teh. Mohon. Bumina mah urang biha, dia asli gitu tah. Anjeunna teh kantos nyimpen bumi teh. Cenajung bekal aya nantuh bekal hirup anjeun cenah di mana di Raden Patih. Itu ada anjeunna teh meureun anjing ka dieu jalanna turun di dieu. Tah ka dieu berarti ka dieu ka handap. Kumur kan handap ieu teh acan ka kerem kieu. Ka dieu nya. Mohon. Dugi ka Raden Patih mun ka makomna ka handap ternyata aya kotoran jami gitunya di napas makamna pisan. Dina karamatna. Aya saur anjeunna teh saha ieu cenah nu wani-wani miceun di dieu cenah kumanehna teh di anjeunna gitu. Dibersihan di alung-alungkeun lah kana gawir ka handap gitunya dugi ka bersih. Tah pas beres bersihan tos bersih gitunya. Aya suara tanpa jirim gitu. Nah, cenah kalah dipiceun pan eta teh jang bekal hirup maneh. Uluh. Sakitu-kituna eta nu nyarios cenah. Mohon. Da eta langsung ti anjeunna abdi ge gitu nu nyarios teh. Terus anu mohon. Aya deui anu kenging tina sato. Tah paminu sato mah duka tangkal nu mana da ieu geus sarang ieu. Ieu teh ratusan tahun ieu teh ieu. Mohon. Di tangkal ieu teh. Sami eta geus ngimpen. Tah ini di ka dieu eta mah aya kitu orai keur ngagantung gitu nya. Gantung eta anjeunna murid Aum Turaat nu kahiji gitu nya. Aum Turaat nu kahiji. Bah Suwanta. Almarhum ayeuna gitu nya. Nah eta ge dicanak ieu wih canak ka bumina. Dibuka tah janten benda gitu eta ge benda pakarangan hilap deui duka bentuk keris duka naon gitu eta nya. Eta ge ti dieu gitu kepengingan. Eta mah orai ngagantung. Terus aya nu hiji deui saurna teh. Tah anu hiji deui mah eta pun uyut meureunannya eta ge lah uyut keneh gitu. Eta mah dongengna saur pun bapa. Eta mah palihan tongoh tu bumina teh. Palihan tongoh. Eta ge tina ngimpen anjeunna indung beurang lah kapungkur sok panarosan oge gitu tanya. Cenah sok teang tuh aya barang jang anjeun. Duka pengkeureun bumi duka payunan bumi hilap deui dina ieu tah menakna teh dina kembang kananga.
enjing-enjing dipilari kadinya eta ge sami berbentuk orai. Aku anjeuna langsung orai ditewak di bulannya aku sarung ke sarung samping gitu nya di sana ka bumi. Nah eta mah pas dibuka si orai teh janten keris gitu. Janten Eta lawalahu alam gitu nya. mohon Bapak piraku berenang punini pun uyuh ngabohong mah berenang gitu tah. Eta jaba anjeuna teh minum berang meureun baheula mah gitu tah. hartosna ketika masih kente aya anu berbentuk tiasa katampi langsung aya oge anu kana bentuk-bentuk saneskeun heula nya namun ketika dicana ka bumi ngajantenkeun benda pusaka anu berharga anu kedahna pupustik ku urang kitu nda margi sahade nu bade ngamumule hiji salah sawios ayeuna ieu keramat oge tentang sejarah-sejarahna oge dongeng-dongeng sakantenan upami teu ku urang sadayana. Nah malihan abg ti dieu kenging hiji tapi da eta ge wallahu alam da ieu mah kengingna teh ti batur gitu aya nu masihan beureun sajeungka kita berbentuk pecut ieu ge pecutnya berbentukna teh da ieu cenah jang hidup di mana ieu ari ieu mah cenah ti Raden Patih beuh atuh kita ieu ge aya keneh Aya keneh aya. teu apa gitu jang naon Oh aya keneh. aya gitu cara diurus lah teu bae gitu. Ya Allah berarti seueur kacida pernak-pernikna atanapi gagaduhanana atanapi sisimpenanana kapungkur dipasih-pasihkeun salerosna mah ka urang anu kedah dimumule ku urang atanapi kedah di naon eta teh nya kedah dijaga ku urang nanging Aya keneh ieu teh tah ieu teh batu-batu ieu teh persis lamun ningali sejarah non ningali lokasi mah persis sami sareng di Gunung Susuru. Gunung Susuru. Seueur batu Gunung Susuru ge ieu. Mohon. Nah, ieu teh seueur batu-batu. Seueur batu ka ditu mohon tuh. Saur anu gaduh indra ke 7 ke 8 meureunna lah kitu nya istilahna mah. Tah ieu teh batu-batu ieu teh lawang saketeng masuk ke alam gaib gitu. Lawang saketeng masuk ke alam sanes ke alam gaib. Nah, Subhanallah. Eta maun batu-batu ieu. Nah, batu-batu ieu. Pami hoyong uninga mah aya di handap ieu tah jalanna mah ka ieu nya malipir. Mohon. Berarti ka handap aya jojontor kapungkur mah di dinya. Aya jojontor. Terus ka handapna teh pas namina teh leuwih ieu teh parung barang. Parung barang. Sapi di dieu parung barang. Tah parung barang di luhureun parung barang teh aya jojontor. Tah eta teh di dinya tempat barang-barang pusaka Raden Patih. Ngan ayeuna tos Kakeum deui wae. Tah eta meureunna di jojontor teh minangkana panyimpenan anu teu acan kapasihkeun. Cek kasarna da pangen teh ketika anjeunna hoyong masihkeun ka jami anu kinten-kinten percanten bakal tangwaler mah pasti dipasihkeun. Tah dina jojontor dipalih dieu aya tos kakeum janten aya atanapi panyimpenan benda-benda disebatna teh parung barang. Nya namina ge parung barang eta meureun barang kitu disimpenan. Oh, leres-leresnya ternyata sejarah tanapi dongeng-dongengna seueur pisan upami digali mah ku urang. Malahan aya anu langsung ngabuktos ayeuna oge aya anu tina sisimpenan anjeunna tiasa kacanda ku urang sadayana.